Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Carios kalayan judul asal usul Raja Kalong. Ieu dongeng teh karangan Mang Giok. Mitra kaum dangu, hanca nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat urang teh parantos dugi ka dengekeun para besan dewa, titah sakur prajurit sangkan marica ieu patempatan. Upami telepat mah parantos dugi kadinya nya hanca teh. Kumaha terasna? Mangga atuh urang sami-sami lajengkeun deui wae. Kangge mitra kaum dangu sadaya, Mang Barna ngahaturkeun wilujeng ngabandungan ieu carita dongeng teh. Sok mitra kaparayun sadayana. Dengekeun para besan dewa, titah sakur prajurit sangkan marica ieu patempatan. Cacar hungkeun nu hieu bukbak ramu-ramu nu barala, utamana lamping cadas nu ngajigir eta. Masing gemat tur taliti bisi aya sedong atawa guha anu nyumput ngamuhara ka markas Goromolan. Kumaha na kahardi? Para basandawa teh kahartos. Dina nyebut kahartosna teh saur manuk katarik-tarik. Tuluy paparentah ka masing-masing prajuritna, sangkan ngabaladah eta patempatan luyu jeung parentahna Anggada Seta saparakanca. Aduh, teu kudu dititah dua kali, sarerea langsung birat ngalaksanakeun tugas masing-masing. Ngan teteh sanajan lamping cadas nepikeun kalening tur bersih, tapi lawang muru ka markas teu kapanggih. Tong boroning lawang guha eueuh selepetan-selepetan acan. Waduh, teteh lagi ieu lamping teh cadas malulu, boro-boro aya lawang guha. Weuh, liang-liang acan beuh. Kumaha lamun kieu ieu Kak? Ieu jalan teh memang buntu ieu. Ceuk Hidur Galapati bari garo-garo teu ateul. Ulah putus asa, aya keneh hiji kasametan. Maksudna kumaha? Urang naik ka luhur lamping cadas itu. Urang tingali nah ieu jalan teh bener-bener buntu atawa kumaha? Sabab akayak markas Goromolan taregos wajah aya di satukangeun ieu gunung. Ya ieu wae Kak, tapi na rek kabehan cukup urang tiluan heula. Di mana geus sidik ka Karangabeja Nurian. Sedang anjeun Subali jaga di dieu, pimpin rombongan masing bener tur tarabdi. Lamun sapanyepahan kaula tacan turun andika bisa nyusul jeung para besandawa. Kaharti? Gartosun. Halus. Mun kaharti mah. Adi, hayu. Ceuk Anggada Seta. Ditungtungan ku ngajakan kana jadi adina. Atuh teu tatapasini deui ngan kalacat bae nu tiluan teh mancat kana bibir lamping. Teh akar ngeming jangkar, sakapeung nocer batu anu nyalohcor sakapeung deui ngarayap siga cakcak. Tiluanana beuki lila beuki luhur, tepikeun kanu nyaraksian hiji ge taya anu teu taranggah. Nyaksian tilu senapati karajaan anu keur nemongkeun ka parigelanana enggoning ngalukeun lamping cadas anu sakitu nang tawing. Ukur sakedapan nu tiluan geus katingali kahalangan gawir nu nyalohcor ngagalura. Sadarea ting rarenghap. Terus dariuk bari anger pinuh ku kawaspadaan. Sanggeus rada lila kadenge Subali cacarita. Prajurit, dengekeun parentah.
bari nuwan juragan Anggada Seta katut anu sajena. Coba adegeun saung sacukupna. Sabab teu mustahil lamun urang kudu meuting di ieu patempatan. Atuh ceuk para prajurit teh mangga, ceuk para prajurit saur manuk malah tuluy digarawe daya kacap. Sawareh reureuh bari nitenan lamping cadas. Memang eta cadas teh aneh. Sabab ayana di tengah-tengah jalan bangun ngahaja dijieun panghalang keur nyumputkeun lalang seaheng markas gerombolan taregos wajah. Angin pating saleor nepikeun kadenge pating haring kana masing-masing ceuling. Tungtungna Subali tepi ka bibir gawir miheulaan opat besan dawa nu masih tinggalin jauh di tukang. Kalacat mancat kana gawir, tapi karek oge ungah ngadadak aya angin gempuran ngurusirahna, sanajan masih can kaciri saha-sahana. Tapi karasa eta serangan teh ngandung tanaga lapisan nu kacida hebatna. Kukituna teu panjang mikir, dina gerakan nu luar biasa. Subali ngaragrageun maneh, tuluy ngagulutukeun awakna bari rek ngarampid hiji suku nu pinuh ku bulu. Syup, laos, kuriti, laos. Rampidanana teh poos sabab suku nu pinuh ku bulu teh ngejat manten kaluhur. Mangsa murag enteng luar biasa, malayang teu beda ti kapas murag. Korejat Subali hudang celegedeg nangtung bari netep anu ngalayang murag. Lain deui Subali ngagebegna. Basa sidik ka eta jirim hiji makhluk pikasieun. Sagujur awakna pinuh ku bulu ceulina rebing. Matana hurung ari sengutna monyong. Bari pinuh ku sihung anu rangeteng. Geus puguheun leungeunna mah dirangoas. Kuku-kuku nalalancip, matak paur nu ningali. Hah, kalong kajajaden. Ceuk Subali ngagerneng. Bulu punu kontan muriding neuteup eta makhluk anu pinuh ku kagila. Ngadungkuk semu bengkung. Disimut jangjang anu ngaran cabang. Meber dina leungeun nepi kana canggeng. Nya dina kaayaan kitu ngadadak leungeun si Raja Kalong teh meteng. Kadenge sadanu ting carerit pasusul-susul. Basa ramo-ramo anu sareukit rangoas. But-bet ngalajang para besan dawa. Nu karek pisan ngarongheap persis ki Subali tadi. Beda namun Subali mah mampu nyingcet eta serangan. Sabalikna para besan dawa teu bisa nyingkahana. Tugas. Kuku si Raja Kalong nu sareukit lir peso balati teh pating kelabes. Ngahanja masing-masing awak si besan dawa nu kontan ting jarerit mata peti. Disusul ku masing-masing awakna. Kontan marulag deui ka handap. Dina kaayaan geus taya nyawa. Hebat, cara gedeg. Si Raja Kalong geus nangtung hareupeun ki Subali deui. Ngadungkuk semu bengkung jangjang nangalingkuk jeung lalancip. Ceuk si Raja Kalong cumarita. Dina wirah mak nyaritana bet siga nu karek diajar nyarita. Sorana mungguh aneh. Siga ngarempet lir dua jalma ngomong sakaligus. Hampura kaula, lain maksud kaula ngaganggu kana katentreman andika anu keur mujasmedi. Terus mun lain rek ngaganggu rek nanaraon
Narae ka puncak gunung Marlayang. Kaulah sakabeh keur ngeman tugas naga. Dengan markas Goromolan misalila ieu teu oleh ngaganggu kadang warga. Kajaba kaulah nu keur tatama. Ceuk si Raja Kalong. Anyog ka Rajapura. Ki Subali langsung di bagian Prabu Rinku. Atuh puguh wae kagetna sang Prabu teh. Geuning ngacenge eta warta. Cenah salian tugas nagara gagal. Tapi oge kudu kalengitan para prajurit petinganana 177. Teu lila satu tasna menang beja. Harita keneh sakur mantri kerajaan jeung pajabat-pajabat sejena dikarumpulkeun di karaton Pancegna di Balarium. Tinggal sang Prabu calik luhur. Kaula kungsi ngadenge. Eta makhluk geus musnah kira 500 tahun kalarum. Anu dikurung di jero gunung. Nusa kurilingna pinuh ku batu mustika. Coba numutkeun paman Badi kumahna eta Sanekala anu aya di puncak gunung Manglayang teh. Aya Patula Patalina jeung si Raja Kalong nu 500 tahun kalarum miles. Cedok Kipatih Wirayuda nyembah. Terus nyuara sanajan tos kawilang sepuh. Nanging suantena masih keneh perceka turta agem. Numutkeun pangemut paman mah mustahil Allah Prabu, mustahil. Naon margi numutkeun selentingna 200 tahun ti harita kungsi aya nu menagan aya hiji lorongkong siga Kalong ngaringkuk di jero gua dina kaayaan tos janten batu. Jadi ieu Sanekala nu aya di puncak gunung Manglayang di beda. Kipatih ungut-ungutan. Biasa disebat kitu. Mali kapanen cenah manehna kungsi apa kana hiji-hiji ngaran senapati urang. Lain kitu Prawira Subali. Larasun. Samali inyana kungsi apal oge ngeunaan Ki Damar Wulung. Anu binasa kuburonan Anggawijaya. Si Sanekala bangun apal ka seluk-beluk nu aya di pamarentahan Sundapura. Itu kedan deh. Moal mah inyana ngabogaan eundeung lopian jigana. Paman Padi. Seperti hal nanu dipibanda ku Eyang Raga Suci. Duka duka. Nanging kitu tiasa wae. Nah perlu urang nyusul tepus engoning nanggep eta Sanekala. Ku pangemutkeun wae kanggo samantawisma. Teu kedah diganggu. Bilihnya pihak urang nu salah ku sabab ngaganggu manehna nu keur tenang tatapa bari nunggu ajal culuk. Lebah dieu kaula masyarahkeun ka salira Paman Pati. Nu jelas ku ieu kajadian urang teh kudu mangkin waspada Paman. Tingkatkeun keamanan di sakur-sakur tempat anu sakirana ngabahayakeun. Unyuk sumangan. Mitra kaum dangu. Saterusna paguneman teh nyaritakeun deui rupa-rupa permasalahan nu kiwari keur ngarongrong kaayaan di Pusir Dayo. Di antarana kulobana laporan anu terus-terusan dibegal palebah tutugan Gunung Manglayang. Geus sababaraha kali upeti nu teu tepi akibat pagaweanana eta Goromolan. Hanya kal satu tas ngirimkeun 1000 prajurit. Batan hasil malah kalengitan para senapati perang. Kakara satu tas panon poe tunggang gunung. Riungan teh dibubarkeun. Saenggeus sangkala ditiup luhureun benteng Kuta. Ieu teh tanda wanci geus burit beurang kaganti ku wanci peuting. Langit
Angkeb buntut pihujanan geus tinggarulung di tebeh wetan. Angin munguh ngagelebug nepikeun ka tatangkalan teh pating pelenon. Dauna rabeng pangpungna pating baletok, maruragan ka handap tuluy tumiba kana lemah. Ayeuna urang kocapkeun dina hiji poe. Kabeneran harita teh Angka Wijaya keur aya di bale kamal. Diuknya se bari pepeureuman. Gigireunana kitab Raja Kalong nu gulunganana beuki ngaleutikan. Tanda mineng diulik tur diteleuman eusina. Malah satu tas manehna anjog ka tahapan ka-7. Jirimna geus robah sampurna jadi Raja Kalong. Saperti nu kabandungan samemehna, manehna hasil mergasa tilu sanapati Karajaan Sunda dina waktu nu kacida singetna. Kiwari satu tas tahap ka-7 kahontal. Manehna sejana leuman tingkat ka-8 nu mana tina eta bab 8 teh ngulik hiji elmu aheng nu pasaratanana oge aheng pisan. Elmu naon eta? Dina kitab Raja Kalong disebutkeun, lamun sia geus nyangking ieu elmu. Lita FM. Masih sasarangan sareng dongeng Sunda Barna di 80,8 Lita FM. Lamun sia geus nyangking ieu elmu, ciduh sia ngandung jarambugang hapa. Sakur-sakur nu ku sia digegel atawa dikoetan wande manehna bakal jadi abdi nu paling satia. Tong boroning dititah ngalanyawa batur, dalah dititah maehan jiwana sorangan, tangtu bakal dilaksanakeun. Sabab naon? Sabab hirup manehna dikadalikeun ku jaram kalong sia. Ngan bae syarat jeung pameulina berat kacida. Sabab langka jeung hese di teanganan. Tapi naon-naon oge ku kayeng tangtu parong. Saperti halna sia Kiwari geus mampu ngarobah wujud jadi sanekala, eta geus kaitung luar biasa. Ngadadak Angka Wijaya hudang. Demi apal kalabadinya aya nu datang. Sanajan masih sababaraha tumak jauhna tur kahalangan ku bilik. Tapi ku kaseuketan ceulina geus bisa katangkep lengkah sukuna. Beuki deukeut ketega jantung nu datang teh bakal karampa ku ceulina. Bakal karasa harita oge kitu. Samemeh nu datang ngarongheap, Angka Wijaya ngampihkeun sesa kitab nu ukur sababaraha gulung deui. Lila rongheap aya nu datang, horeng Ratna Inten nu jadi pamajikanana. Geuning Rai. Nuhun Kang. Mana si Raden? Nuju amang diburuan sareng si Bibi. Bari gek diuk teu jauh tinu jadi salakina. Beneran atuh Rai. Kalarasa naon ari engkang? Terus rami nung. Atuh dabongan engkang geuning katinggalna riweuh wae. Ngurusanan gerombolan dugikeun ka hilap kana naon-naon. Hapunten Akang Rai, hapunten. Rumaos Kakang teh tamelar ka anak bojo, nanging sing yakin ieu sadayana teh kanggo kabagjaan urang sakulawarga. Terus terang engkang, saprak ngenek di dieu abdi ngaraoskeun. Hirup teh asa cuang cieung nunggulis teu aya rencang. Angka Wijaya geuwat ngarawu ramo-ramo bojona. Bari kadenge cumarita. Mugia salira masih ngreug-reug tikawit ayeuna kapayun Akang bakal ngirangan. Naon anu jadi bang baluh boh pikeun Akang kitu deui pikeun Rai. Cager. War mitra. Hanya kal kabujeng Neng Nong dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing diteraskeun deui. Hapunten samudaya kalapatan nuhun kana paratosanana. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.